kabayan teh nuju Hamil Ngara. Nyi Iteung teh ngidam hoyong pisan nangka. Tapi si kabayan nu dasarna kebluk tara daek ngalah nangka. Dina hiji poe, Iteung nyamperkeun kabayan nu keur sasarean di pos kamling. Akang ayo atuh akang panyanakeun nangka kanggo Iteung. Aduh nyai, ayeuna mah akang mah kudu nu keneh isuk deui nya. Ah si akang mah saya ka Iteung. Saking keheulna, Nyi Iteung mangkat ka bumi emana kabayan. Sanepina di bumi emana kabayan, Kunaon ya Nyai? Eta mah si kabayana abdi teh ngidam hoyong nangka tapi tara daek pangalakeun. geus tong ceurik engke man ngomong ka si kabayan. Emas sareng Iteung teh nyamperkeun si kabayan nu keur gogoleran di pos kamling. Sanepina di hareupeun pos kamling, Heh, kabayan keruk kudak sia. Naon sih mah isuk-isuk kamu-kamukan wae. Ya si Iteung kereuna hayang nangka lainna diturutkeun ka kagogoleran. Nya tuh mah ieu abdi angkat ayeuna Nya buru neangan nangkana nu kolotnya. nya mah. kabayan mangkat neangan nangka. Tapi kabayan teh teu terang tangkal nangka nu keur buahan teh di mana. Sapanjang jalan, kabayan teh luak liuk neangan nangka. Akhirna kabayan manggih tangkal nangka nu loba buahna. Nah, akhirna mah kita angkat geus makaronot deui. Kabayan langsung nyokot nangka nu pangkolotna. Teu lila anu bogana teh datang. Kabayan langsung lumpat. Nangka euy. Wah, aing indit. Kabur. Duh, ya kapanggih euy ku nyindit. Nangka, mana balik di heula nya engke urang nyusul. Heh, sia kabayan keur naon di kebon aing mana rek malingnya. Teu nyai ngaliwat hungkul. Waduh, demi naon sia? Demi Nyi Iteung. Ah, rek maling ge mah mawangaran pamajikan. Geus hayu ngilu urang ka Pak RT ayeuna. Itu nyai sok we cek tah. Oh, edeng eueuh. Geus lah, ditu sia balik. Ulah ka dieu deui. Geus atuh balik aing. Sanggeus eta kabayan langsung nyamperkeun Nyi Iteung sareng mana kabayan. Lah, anak kana can nepi di dieu. Lebih kumaha? Kan tadi teh si nangka aku kuring kita balik di heula. Mahnya nangka bisa numpang sorangan. Oh, heueuh nya. Impi naon urang boga budak belet kosia. Jadi ini ada satu. Hah? Demi naon sih ya? Perasaan waduh tuh sadar. Oh iya, Naon sih sebenarnya? Videoin hai guys. Ini guys, hayu milih orang ka Pak RT. Hai gitu, hai ke kamera hai. Bu. Masih itu barere sareureui wae bagong teh. Ya. Ya. Cok sareureui aku. Ya. Ya si kabayan yang kabayannya natural banget, gila. Ada suara tukang bakso lagi. Eta mah si kabayana. Ada guys. Buset, ninjau teuing. Apa sih kalian? Ini HP aku satu lagi tuh. Lupa ini cinta. Pas skrip dah. Orang teh kan orang saking kaca nanti. Maksudna nya